Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pangajaran virtual ngalangkungan audiovisual sareng modul dina pangajaran tempa sindir. Tujuan tina kagiatan kaopat ieu nyaeta bisa ngaragakeun tempa sindir sacara kelompok. Minggon kamari ibu tos ngejelaskeun ngeunaan nyusun sisindiran. Dina pertemuan ayeuna salian hidup nyusun sisindiran, hidup oge kudu bisa tempa sindir. Nu ngaranna tempa sindir itu pasti hidup ngartos. Moal sorangan nu ngarapan tempas seperti duaan dan minimal jalmina teh aya duaan. Kusab tadi oge disebutkeun dina tujuan itu per kelompok. Janten hidup dina pertemuan ayeuna salian atau nabi samemehna hidup ngalaksanakeun atau nabi ngaragakeun tempa sindir, hidup oge panginten kedah ngadamel heula sisindiranana. Ya. Tadi disebutkan per kelompok. Jadi minimal 2 jalmi. Dalam nyali ramah dek sahanu nempasna. Jangan kedah 2 jalmi panginten minimalna nembe eta disebat tempa sindir. Kanggo leuwih maham atau lebih hidup ngarti kana nu kumaha nu namina tempa sindir di ibu atau ibu nyayogikeun videona mangga hidup tiasa nitenan. Hei gagara si orai kobra aya corona asal ti Cina. Hei barudak ka dieu geura aya berita keur hanet-hanetna. Berita naon? Cenahnya kasus corona teh geus nepi 100.000 kasus ayeuna teh. Ih, nambah parah nya. Nya, mangkana urang teh kudu jaga diri jeung waspada. Pan kieu sisindirana, urang kota ngalah salak, ulah poho mawa koper, urang kedah jaga jarak, ulah hilap anggo masker. Make baju panjang ka undangan ngajinjing boboko tengah peuting. Kudu minang wawastu panangan jaga kebersihan anu paling penting. Kusabab corona sakola ge seueur nu ditutup. Nya, gara-gara corona urang kedah belajar online. Kunaon kitu ari belajar online? Cek abdi mah belajar online teh kirang efektif sabab seueur murid anu teu paham diajar ku video atawa baca buku hungkul. Tambah deui tugasna meuni seueur, pan kieu sisindirana. Si kabaya naik naga ambe bisa menang lomba, boga guru meuni tega, mere tugas meuni loba. Si Udin kabur ka Cina, maca koran sabari sila. Urang bingung ngerjakeuna nu mana heula. Nya da kumaha deui atuh. Guru ge da bingung bade ngajarna kumaha ari teu pependal kumaha. Ayeuna mah urang sing loba ngadoa ka Gusti Allah. Mugi-mugi ieu wabah dileungitkeun ti dunya ieu. Amin. Saatosna hidup ningali contoh nu tempa sindir dina pidangan video oge dina modul nu tos disayogkeun hidup ngarti. Oh, kieu geuning ngadamel tempa sindir teh. Kumargi kitu mangga hidup tiasa
dibuka deui eta modul, tingali pancen-pancena, satos ditingali lain ditingali wungkul, pigawe eta pancen teh. Poho deui materi tinggal di nu tadi teu lengkep keneh tinggal di kana YouTube, kana internet dan lain sebagainya. Ya, eta panginten pancen dina panglabungan anu kaopat. Mudah-mudahan hidup tiasa ngerjakeun sasae-saena. Alhamdulillah panglabungan anu kaopat parantos lekasan ayeuna hidup aya pancen. Mangga eta pancen ku hidup tiasa ditinggal dina modul. Kanggo ngeusian eta pancen hidup tiasa muka modul, tiasa muka deui video, oge tiasa milari materi atanapi contoh anu sanesna. Hapunten anu kasuhun ya, rupina ditutup wae ku bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.